nikmat anu lembut ieu nu badag oge ku Allah Subhanahu wa taala dihujankeun ka sakabeh manusia, dihujankeun ku Allah ka sakabeh makhlukna Allah, kabagian kabehanana. Rek mukmin rek kafir kabagian. Hatta setan ge kabagian. Bangsa jin kabagian. Hanya ieu pikeun jalma-jalma anu teu iman ka Allah Ta'ala, bangsa jin anu teu iman ka Allah, maka ieu nikmat ku Allah dibatas nepi ka maut. Di mana geus maut, geus aya di alam kubur, maka sakabeh jalma anu teu iman, bangsa jin anu teu iman, teu dibere deui nikmat ku Allah. Boh nikmat anu badag, boh nikmat anu lemes. Kabeh pinuh ku tunggara, pinuh ku sedih, pinuh ku keung, pinuh ku susah, pinuh ku kanyeri kapeurih. Tuluy we teu eureun nepi ka poe kiamat. Hudang ti kubur kitu deui kahirupanana teh. Nepi ka ujungna asup karena neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jalma-jalma anu iman, bangsa jin anu iman, maka nikmat anu badag nu lembut terus ku Allah Subhanahu wa taala dihujankeun. Najan geus aya di alam kubur, hudang ti kubur dibere deui nikmat eta. Nepi ka mana, nepi ka teu aya eureuna, diasupkeun ka surgana Allah. Anu di surga abadi. Pinuh ku nikmat anu sampurna. Sagala anu dipikahayang ku hawa nafsu di surga ku Allah Ta'ala dipaparinkeun. Moga urang sadayana sing jadi ahlina. Tak urang sadayana sing iman ka Allah Ta'ala, sing percaya ka Allah. Sing percaya karena dawuh-dawuh Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabab percaya urang ka Allah, percaya urang ka Nabi teh adalah satu-satuna syarat pikeun narima na urang karena warna-warni nikmati Allah Ta'ala sabada maut. Ieu perluna iman. Ari di dunya mah teu iman ge da dibere sarua. Ya, di dunia mah teu iman ge dibere. Nikmat anu ku Allah dipaparinkeun
Kajalma-jalma anu iman, kajalma-jalma kafir ge ku Allah Ta'ala dibikeun sarua. Nu matak jalma-jalma kafir teu hayangeun iman. Naon sababna pangna teu hayangeun iman? Karena naon perluna iman. Naon perluna salat, naon perluna maca Quran, naon perluna puasa, naon perluna munggah haji, naon perluna eta. Cek maranehanana nyape-nyape maneh urang teh. Sabab dina kahirupan di alam dunia ieu maranehanana sarua dibere nikmat ku Allah. Malah dina urusan nikmat duniawiyah mah maranehanana dibere leuwih tibatan jalma-jalma anu iman. Ya, dibere leuwih. Mata kacida pageuhna, kacida susahna. Rek narima iman teh susah rek iman teh. Sabab maranehanana sama sekali teu boga kayakinan, teu percaya kana ayana kahirupan alam kubur, kana ayana kahirupan di akhirat, teu percaya. Oge teu percaya kana ayana poe pangwalesan. Teu percaya maranehanana kana ayana kahirupan surga. Oge kana kahirupan neraka eta dianggapna dongeng ku maranehanana. Matak maranehanana beurang jeung peutik dibeakeun karepna pikeun neangan nikmat-nikmat dina kahirupan dunya. Maranehanana boga sangka di mana jalma geus maot geus we hancur sirna. Teu aya deui kahirupan. Kitu ceuk maranehanana. Matak naon perluna salat, naon perluna puasa, naon perluna munggah haji, naon perluna hadir dina majelis ilmu, naon perluna maca Quran, naon perluna wirid, maca salawat, dzikir jeung sabangsana. Maranehanana hanya ngalakonan perkara-perkara anu bisa nguntungkeun dan nu bisa nyalametkeun anu kaharti ku akal manehanana. Anu teu kaharti ku akal ditolak mentah-mentah. Mata kurang wajib syukur ke Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ka urang maparinan anugerah iman, percaya dina ati. Percaya karena ayakna
pangeran anu hak, yakni Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Zat anu maha suci tina sagala sifat kakurangan. Zat anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan. Percaya karena dawuhan Allah, karena wahyu Allah, anu ku Allah diwahyukeun ka para utusanana. Percaya karena yen di antara jalma-jalma aya anu ku Allah Ta'ala diutus sebagai utusan Allah dina kahirupanana di dunia ieu. Pikeun nyampaikeun wahyu ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu mana eusina eta wahyu adalah berita-berita ti Allah tentang kejadian-kejadian dina waktu-waktu anu baheula. Oge tentang kejadian-kejadian anu bakal terjadi dina waktu anu bakal datang. Oge tentang aturan hirup, naon nu kudu dilakonan jeung naon nu kudu dijauhan. Oge tentang perkara-perkara anu gaib, anu moal bisa kanyahoan ku sakabeh panon ahli bumi, ku sakabeh ceuli ge moal kadenge, moal kapanggih, perkara anu gaib. Seperti mana perkara nu gaib? Seperti ayana malaikat, seperti ayana bangsa jin, ayana setan, seperti ayana alam kubur, kan? Ya gaib. Seperti ayana nikmat kubur, siksa kubur, patakonan kubur. Yani patakonan malaikat Munkar Nakir alaihi wassalam di alam kubur. Oge ayana ke alam akhirat, ayana hisaban, timbangan, nepi ka nyukang dina siratal mustaqim, nepi ka langgengna kahirupan di surga, pikeun ahli surga. Oge langgengna kahirupan dina neraka, naudzubillah min dzalik, pikeun ahli neraka. Ieu adalah anugerah anu pang mahal-mahal. Keimanan urang ka Allah, keimanan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mahal kacida ieu. Mahal kacida. Maka urang kudu ongeng-ongengan nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci, syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparinkeun ieu iman ka urang sararea. Urang teh pangna hadir dina majelis ilmu seperti ieu dasarna teh kusabab percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang pangna ngalakonan salat, urang pangna ngalakonan puasa, urang pangna zakat, pangna munggah haji, urang pangna daek maca Quran, daek maca sholawat, daek wiridan, dzikir. Ieu sadayana dasarna naon? Percaya ka Allah. Dasarna percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia nupang bagja-bagjana nyaeta anu ku Allah dipaparinan iman. Lain ku Allah dipaparinan dunya, lain ku Allah dipaparinan loba harta.
Tapi nupang bagja-bagjana nyaeta nu ku Allah dipaparinan iman. Najan sangsara balangsak di dunyana. Teu harta teu bana. Tapi ketika ku Allah dipaparinan iman dina atina. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ieu jalma anu panguntung-untungna. Bagja-bagja. Ya, nu iman jeung nu teu iman eta kabeh geus dipastikeun ku Allah ti azalina. Sameme kabeh manusia diciptakeun ku Allah jasadna di muka bumi. Sameme ku Allah Ta'ala diciptakeun rohna di alam malakut, di alam roh. Kapastianana dina ilmu pangeran geus ditetepkeun bahwa pangeran bade nyiptakeun roh jeung jasad jeung kahirupan kan ieu manusia di alam dunia ieu geus ditetepkeun di dinya saha anu ku Allah Ta'ala ditetepkeun sebagai jalma anu iman, saha anu ku Allah ditetapkan sebagai jalma anu kafir. Malah engkena oge sarua di surga jeung di neraka teh kabehanana geus ditetepkeun ti samemeh roh jelema jeung jasad jelema diciptakeun ku Allah. Yen Allah Ta'ala di kemudian hari bade ngadamel surga eusina si anu. Allah rek ngadamel neraka eusina si anu. Kitu kersana Allah. Jadi urang sadayana ieu iman teh kabeh manusia nu ariman teh kabehanana oge adalah ya, diberjalankeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala anu sesuai jeung kapastian Allah di azalina. Urang teh keur diberjalankeun, dikondisikeun ku Allah anu sesuai jeung kapastian Allah di azalina. Naon ari azali teh? Ari azali teh ya. Kapastian Allah dina ilmu Allah memeh diwujudkeun urangna oge memeh diciptakeun. Lain ukur di dunia. Roh urang oge di alam arwah memeh diciptakeun. Ingat, ini azali. Memeh diciptakeun ieu kabeh alam semesta. Bumi langit, aras kursi, loh mahfud jeung kolamna, surga jeung narakana, kabeh memeh diciptakeun. Bahwa Allah bade ngadamel A, B, C, D dan sebagainya, bahwa Allah kan bade ngadamel surga jeung pangeusina, neraka jeung pangeusina, si A si B na moal anu pahim. Sabab kabeh geus aya dina ketetapan Allah. Tah, ngan urang di dieu can nyaho. Naha urang dina waktu maot teh urang teh erek tetep jadi jelema anu iman. Muga-muga singka asup eta. Apakah urang dina waktu maot teh urang teh erek coplok iman? Naudzubillahi min dzalik. Tsumma naudzubillahi tsumma naudzubillah. Nah make kitu sabab ketetapan
ketetapan Allah ahli surga teh nyaeta anu iman nate dina waktu maut ditungtung. Oke, ketetapan Allah ahli neraka teh nyaeta anu kafir nate ditungtung dina waktu maut. Ingat. Sementara orang teu nyaho. Teu apal urang dina waktu maut teh urang teh kumaha? Teu apal. Nah atuh make ti ayeuna imana kewe di mana rek maut nah nyaho urang. Iraha maut hiji eta. Oge nah rek bisa urang dina waktu eta. Kan? Ngadadak urang. Ngawujudkeun iman dina ati urang. Tuh. Eueuh nyaho ya. Eueuh nyaho. Tak urang sadayana iman, urang sadayana kumaula ka Allah ayeuna. Wayahna kudu iman. Kudu ibadah ka Allah ti ayeuna keneh. Keur naon ieu teh nyeta keur ngawadahan hingga dina waktu maot teh urang teh keur kaayaan iman. Dina waktu maot teh urang teh keur kaayaan ibadah. Persiapan di awal kene. Ya. Anu mana ieu ngan sakadar usaha. Jeung sakadar doa. Adapun ketetapan kepastian ti Allah Ta'ala dina ujung carita urang wallahu a'lam. Kainu nya. Tah ieu nu sok diceungceurikan ku para wali. Ieu nu diceungceurikan ku jalma-jalma anu soleh. Ya. Nyengceurikan naon? Nyengceurikan anu heueuh wallahu a'lam eta dina waktu maut urang kumaha. Ya. Itu diceungceurikan ku para wali. Nu mawi para wali mah para solehin. Nya dina ngaduana ka Allah Ta'ala nyuhunkeun ka Allah hayang maut husnul khatimah. Nya. Oge nya marantenanana dina ngusahakeun sangkan istiqomah tuluy dina iman ieu diraksa ieu iman ulah nepi ka ruksak. Oge istiqomah eling ka Allah dijaga ati ulah nepi ka pohok. Oge istiqomah dina kumaula ka Allah dijaga ulah nepi ka dosa ka pangeran. Ulah nepi ka melenceng ti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Naon sababna? Saking sieun dina waktu maot, sieun keur poho, sieun keur maksiat, sieun coplok keimanan dina waktu eta. Sabab teu nyaho teh urang kumaha ujung carita. Tah riungan seperti kieu urang pengajian sadayana ieu teh ieu sabenerna mah keur usaha. Sangkan urang bisa terjaga ieu iman, usaha we ieu mah. Sangkan urang bisa istiqomah eling ka pangeran, sangkan urang bisa istiqomah kumaula ka pangeran. Cara usahana kumaha nyaeta ruang riung dina pangaosan seperti kieu. Ya, nyaeta urang ruang riung dina majelis zikir seperti kieu. Urang ngaos ka para ulama. Ta ieu teh usaha. Itu usaha we usaha. Anu dulpeuna mah dulpeuna
teu nyaho urang teh ujungna kumaha ngan ieu usaha ieu adalah upaya urang ukur muga-muga ukur mudah-mudahan anu mana ieu mudah-mudahan teh kepastian dulpeuna mah nyangakeun sadaya-daya kanu maha kawasa. Sabab pangersa pangeran teu bisa dipaksa ku urang. Pangersa pangeran teu bisa diatur ku kahayang urang. Pangeran kumaha pangeran. Nah, urang ngadoana ge adalah upaya. Kasab we usaha we urang mah kitu. Ka ngadoa teh kasab sarua. Ya. Anu ujungna mah sadayana ge nyangakeun sadaya-daya ka pangeran. Nah, maka muga-muga ya tina ieu riungan sing ngawujud ka istiqomahan. Urang ngadoa ka pangeran, ya. Sing nepi ka istiqomah. Istiqomah dina iman, istiqomah dina ngaji, istiqomah dina ngamalkeun parentah pangeran, istiqomah dina ngajauhan larangan pangeran, istiqomah dina mumuntang ka pangeran, ngadoa ka pangeran, istiqomah dina eling ka pangeran, istiqomah dina syukur ka pangeran. Nah, urang teh hayang dina waktu maot teh keur aya dina eta, yakni dina iman, keur aya dina eling ka Allah, keur aya dina kumaula ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing dikabul ku Allah. Ya, muga-muga sing dikabul ku Allah taala. Muga-muga sing dikabul ku Allah. Allah Subhanahu wa taala maparinkeun anugerah dina setiap saat, dina tiap poe, dina tiap peuting, dina tiap bulan teh beda-beda. Teu anger, teu sarua. Walaupun ieu sadayana pinuh ku anugerah ti Allah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngeresakeun, Allah nyiptakeun bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ngeresakeun ngahujankeun anugerah dina bulan Ramadan ka hamba-hambana anu iman ka Allah, nu kumaula ka Allah, nu eling ka Allah, nu taat ka Allah dina eta bulan Ramadan, anu mana ieu anugerahna luar tina kebiasaan dina bulan-bulan anu secen. Pohara tohaga na ieu anugerah. Maka jalma-jalma anu soleh ngadago-dago kana bulan Ramadan, nyuhunkeun ka Allah taala, Gusti dugikeun abdi sadaya kana bulan Ramadan. Da, Gusti dugikeun abdi sadaya kana bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Karena naon? Karena bulan Ramadan adalah hiji bulan nuku Allah diparantikeun pikeun namplokkeun welas asihna ka hamba-hambana, namplokkeun anugerahna ka hamba-hambana anu teu seperti biasana. Luar biasa poharana tohagana eta anugerah. Tapi kasaha anu dimaksud hamba di dieu nyaeta hamba anu iman ka Allah, hamba anu eling ka Allah, hamba anu kumaula ka Allah. Ari kanu teu iman mah teu aya urusan Ramadan jeung lain Ramadan oge.
Kerjalma anu teu kumaula ka Allah, nu teu eling ka Allah, teu aya urusan dek Ramadan lain Ramadan. Ingat, urusan soteh kerjalma nu mana? Anu iman, jalma nu eling ka Allah, jalma nu kumaula ka Allah. Maka di dieu urang sadayana kudu persiapan ieu keur nying hareupan Ramadan. Cek basa kolot mah urang kudu caring cing pageuh kancing, caring cat pageuh ikat kan. Cek basa kiwari mah siaga satu nying hareupan Ramadan ulah nepi ka lengah ati urang ti pangeran kan, ulah nepi ka lesu kan dina kumaula ka Allah. Urang kudu semangat didinya dina kumaula ka Allah, ati musat ka Allah Ta'ala, bibir basuh, letah basuh ku warna-warni zikir ka Allah Ta'ala, awak kan terus ku urang digeder sina ngalakonan warna-warni pagawean anu ieu pagawean teh diparentah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh anggota jasad urang digunakan ku urang dipake ku maula ka Allah. Ati sing yakin ka Allah, ati sing cinta ka Allah, ati sing ngagungkeun ka Allah, ati sing nyarane ka Allah Ta'ala. Sabab hanya kerjal manu kieu kan, ingat hanya kerjal manu kieu urusan Ramadan teh keur nu kieu, da lain keur nu kieu mah kerjal manu kieu naon urusanana jeung Ramadan. Abu Jahal, Abu Lahab urusan jeung Ramadan, rek Ramadan lain oge kan, jalma-jalma anu teu ariman teu aya urusan jeung Ramadan. Nah, di dieu kakarak urang faham ya, bahwa hartina doa ya wabaligna Ramadan Gusti dugikeun abdi sadaya kana Ramadan eta nu dimaksud wabaligna Ramadan teh. Nah, sakedap deui urang majunan Ramadan muga-muga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngadugikeun ka urang sadayana kana Ramadan, oge muga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala diistiqomahkeun dina Ramadan ieu, iman urang, eling urang ka mantenanana, syukur urang ka mantenanana, ku maulana urang ka mantenanana. Sehingga urang boga harapan menang mangpirang-pirang anugerah anu kacida pohara atau hagana anu ku Allah teu dipaparinkeun dina bulan-bulan lain, hanya dina Ramadan. Di antawisna naon anu pohara teh dina bulan Ramadan teh ya. Di antawisna nyaeta pangampura ti Allah jeung pembebasan kan pikeun hamba-hambana anu iman anu istiqomah teh tina seuneu neraka dihampura kabeh dosana. Sehingga saking ieu diguyur ku hujan hampura nepi ka ieu jalma nu iman mun nepi kana magrib malam hiji Syawal ieu jelema saking bersihna nepi ka seperti orok beureum nu kakarak gubrag lahir tina rahim indung. Saking naon? Saking diguyurna kunaon? Ku pangampura Allah jalla jalaluhu. Malah dina Ramadan aya Lailatul Qadar. Mun ieu jelema nu iman nepi kana eta peuting. Keur kaayaan iman, kaayaan istiqomah, kaayaan eling ka Allah.
rek nyaho karena kejadianana Lailatul Qadar, rek teu nyaho ngan dina peuting anu pas Lailatul Qadar keur kaayaan iman, kaayaan eling ka Allah, kaayaan ku maula ka Allah taala, maka ku Allah diberi ganjaran khusus anu peuting eta mah kan ganjaran ibadah nu leuwih hebat tibatan ganjaran ibadah dina jero 1000 bulan. 1000 bulan teh kan 83 tahun leuwih 4 bulan. Anu urang can karuhan boga umur kan sakitu. Komo lamun unggal Ramadan unggal menang anugerah Lailatul Qadar. Sakali we wah geus pohara komo lamun unggal Ramadan ya. Nah, jadi kewajiban urang sadayana nying hareupan Ramadan teh kurang singkil naon singkil tam magehan kaya kayakinan naon singkil dina Ramadan teh tah ati urang sina musat ka pangeran sina khusyuk naon singkil dina Ramadan teh tah jiwa raga urang sina kumaula ka pangeran kan sina kumaula ka pangeran pahami ku urang sadayana ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngabulkeun kana sagala anu dipikahoyong ku urang sadayana nyaeta anugerah-anugerah anu ku Allah Subhanahu wa taala dihujankeun ka hamba-hambana anu iman nu istiqomah boh di dunya boh di kubur boh di akhirat. Urang nyuhunkeun ka Allah taala moga-moga ku Allah dihujankeun sagala nikmat boh nu badag boh nu lembut boh di dunya boh di kubur boh di akhirat ya. Oge moga-moga guru urang sadayana ya oge ahli majlis Al Mansur sadayana aya dina kelompok anu beruntung ieu oge urang sadayana oge moga-moga kula warga urang ge kitu. Muga-muga sadayana ahli kampung ahli negeri urang ge kitu. Muga-muga sadaya muslimin muslimat mukminin mukminat di mana bae ayana iraha bae ayana kitu sadayana ku Allah digolongkeun kana golongan ahli kasalamatan, ahli kabagjaan, ahli kauntungan, ahli kamuliaan ti dunya nepi ka sawarga. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Rabbi firli amin. Dicekapkeun diberi dosa kitunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.